Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahid Kudri dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan membaca teks Carpon. Judulnya Harewas keur indung teh nila. Ti barang kuring diharepkeun dina rahim indung ti harita sayana kuring sawa dina jadi makhlukna anu kudu syukur nikmat indung mangrupa janggelekna muara kahirupan mantenna pikeun umatna mun teun aya indung tinang tu moal aya kahirupan di dunya indung teh mediator antara mantenna jeung manusia. Kuring yakin rajanin yakin indung kacida bagjagna nalika kuring aya dina rahimna. Komo sanggeus kuring gelar ku dunya. Tangku kuring dirau dipangku dinangna nengne segala hal kahdean di keturuk keur kuring sagala kapereuih geus teu dijadikeun hitungan ku indung enggoning ngajelma kuring kiwari mangsa kuring geus sawawa geus bisa hirup jeung neangna urip sorangan kuring yakin kabajagjaan indung pari purna ku eta hal najan teu ditebarkeun ka kuring ka jalma-jalma kuring yakin indung teu eleh agul-agulan ka dirina anakin kiwari geus jadi jalma ekspresi kabajagjaan anu tan wates pangenaan dina hal anu teu sapira kuring geus jadi jalma cuek indung tapi naha kuring geus pantes disebut jalma anu bisa mulang tarima ka indung nepi ka poe ieu sateka pola kuring nengpatkeun anjeun dina posisi anu pangpunjulna ngan kuring yakin nepi ka tutup umur kuring hamo bisa naur sagala kahadea anjeun sarenghap napas anjeun jadi 1000 napas karipua kahirupan kuring susuap kadeu anjeun jadi usap-usap nu natrat dina kahirupan kuring cinta kapeuri anjeun mangrupa panaur cimata kabagjaan keur kuring anjeun makhluk pangmulyana di satung kebing dunya hampura kuring hamo bisa naur sagala kahadean anjeun hampura kuring ukur bisa jadi anak nu ukur-ukur bisa naur kahadean ku hal-hal anu teu sapira urusan sakola karir insya Allah rumah tangga rezeki anu karasana ku kuring digampangkeun ku mantena anu ceuk anjeun eta teu mangrupa kabagjaan hirup anjeun peu amo bisa naur sagala kahadean anjeun indung mun seu kuring jeung anjeun geus dipegat pagi kasih kuring tetep nganteng keur anjeun sakumaha tetep ngantengna kakuatan ti anjeun keur kauripan keuring nepi ka tungtung mangsa kuring teu kawasa ngabagjakeun anjeun dunya akhirat tapi kuring yakin geus aya sawarga pikeun
hirup anjeunna jaga di alam nu hamo kadongkang ku manusa ukir ti mantenna di dinten minggu nu kalangkung abdi sareng rerencangan saurna keudeuh ngadamel kueh kanggo pancen kerja kelompok di sekolahan. Abdi Susi sareng Rani sasarengan minangka hiji kelompok di sekolah kene. Abdi tos ngusulkeun kanggo ngadamel kueh bolu sareng rencanaan sadayana satuju kana usul abdi sabab kalian gampil bahan-bahan kanggo midamel kueh oge kawilang gampil dipelajarian sareng hargana teu abdi. Isukna sangkiran jam 4 sore abdi sareng dua rerencangan abdi tos karumpul sadayana. Abdi Rani sareng Susi sareng sasarengan ngadamel kueh teh di bumi. Abdi artos sadayana parantos disiapkeun samemena kitu oge sareng parabotan masakna. Teu ngentosan lami Susi sareng Rani angkat meser bahan-bahanna di warung nu teu tebih di bumi. Sedengkeun abdi ngantosan di bumi sabari nyiapkeun alat-alatna. Teu lami oge dua rerencangan abdi ti warung. Hayu guru urang geura langsung bae ngadamel keuna bisi kabujing magrib. Abdi langsung bae nyarios kitu. Kueh bolu teh didamel sasarengan sareng teu hilap oge pun ibu abdi ngabantos masihan tereng kana cara-carana. Singket carita bolu teh nu diopen sabuat ngantosan abdi sareng rerencangan teh ngobrol heula di payeunan. Bumi teh lami kadangu sora tuh geura angkat kueh boluna. Bisi kaburu untung saur ibu abdi ti jero dikit lagi. Abdi gera gilu lulumputan bari ningali kuehna. Manis sae pisan geung. Bentukna saatos jadi teh waktos dicobain oge sekedik. Wah, wani karaos pisan rasana. Enjing isipna abdi nyandak kueh boluna ka sakolah kelompok abdi katinggal bunga pisan. Margi biasa diajar ngadumel. Sekian dari